saha nu pangpinterna di alam dunya indung kuring, saha nu pangnyaana di alam dunya indung kuring, saha nu pangbijakna di alam dunya indung kuring. Indonesia dipimpin ku profesor loba pisan ahli ekonomi, tapi kayeuna can makmur mah. Indung aing teu sakola SD maca ge teu bisa, nulis ge teu bisa, anak salapan jadi sarjana kabeh. Boga sawah ukur 100 bata eueuh nu kajual sajengkal acan. Bapak aing pensiunanana prajurit, gajina tahun 70 genep 5.000 perak. Geuningan sakolana salapan tamat eueuh nu kajual. Berarti indung aing ahli ekonomi. Bener tuh. Lamun nek dahar kieu budak heula ti heula. Ieu paneuri kuring sok nanya. Nih, geus emam can. Indung kuring ngajawab. Geus pamikiran mimah geus tadi bari nyanyi. Budakna palinter cara kola. Lung kuring karek bisa ka dokter. Cek dokter teh, ibunya Kang Dedi terlalu lama menahan lapar. Indung nyumputkeun lapar hirupna jeung anak-anak. Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu. Moal saha anu pangsejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik menang teu karasa nu leutik. Ngomongin inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon, duit terlalu banyak beredar, heuh da duit aing mah eueuh sakieu.